Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Ussalli wa ussallimu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah tepang di sarang simkuring al-fakir di nararaga belajar ngaos kitab kuning ngalangkungan bahasa Sunda. Di payunan simkuring nyata kitab Sapinah, kitab dasar anu biasa diaos di pasantren-pasantren. Sataacan dikawitan simkuring nyuwun kenapunten kasadayana palawargi minal aizin wal faizin. Kamari orang parantos mayunan boboran siam, mugi-mugi ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, diapunten dosa padosana ku Allah Subhanahu wa taala, urang dijanenkeun muslim anu kembali ke fitrah, yuladu ala fitrah. Simkuring teh sababaraha lami teu ngadamel konten margi kesibukan. Hapunten kasadayana ugi hatur nuhun ka palawargi anu parantos nyarangan simkuring. Hiji pentanya teu keong nyebat ustada simkuring sanes ustada. Palawargi sadayana saperlu teu nyangkurung teuing kana waktu urang kawitan sasi kamari dugi ka pasal aladiyatuh minan najas. Ayeuna dilajengkeun kana ieu tah babagian najis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang babagianana najis. An-najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Mughaladzatun kahiji najis mughaladzah, wa mukhaffafatun kaduana najis mukhaffafah, wa mutawassitatun katiluna najis mutawassithah. Al mughalladzatu ari najis mughaladzah eta najasatul kalbi, nyata najis gogog, wal hinjiri sareng najis pagong, wa par'i ahadihima sareng najis pirang-pirang anak atanapi keturunan tina kalbun sareng hinjir. Wa par'i ahadihima lajeng. Wal muhaffafatu sareng ari najis muhaffafah. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah eta baulu sobiyyi. Baulu sobiyyi cipapangna murang kalih pamegat. Alazi anu lam yat'am anu teu acan tuang eta murang kalih pamegat teh goiro labanin angin cinen. Walam yablugil haulaini sareng teu acan sampurnana eta murang kalih teh yuswana 2 tahun. Wal mutawassitatu ari najis mutawassithah eta sairun najasati satinggal tina najis mughaladzah sareng najis mukhaffafah. Tah uwihan deui.
Paslun ari hiji pasal martelakeun babagianna najis. An-najasatu ari pirang-pirang najis eta salasun aya 3 moghaladotun kahiji najis moghalado wa mukhafafatun kadua najis mukhafafah wa mutawassitatun katilu najis mutawassitoh. Al mughaladatu ari najis mughaladoh eta najasatul kalbi najis gogog wal hinjiri sareng najis bagong wa pari ahdihima sareng najis anu kaluar tina kalbun sareng hinjir turunanna anakna eta najis mughaladoh. Wal mukhafafatu sareng kaduana najis mukhafafah baulu sabiyi nyaeta cipapangna murang kalih pamegat aladi anu lam yat anu teu acan tuang leueut goero labanin anging cinenna ibuna walam yablugi haulaini sareng teu acan sampurna eta murang kalih pamegat teh yuswa 2 tahun. Wa mutawassitatu sareng najis mutawassitoh eta sairun najasati satinggal tina najis mughaladoh sareng mukhafafah. Janten kahiji najis anu mughaladoh, kadua najis mukhafafah, katilu najis mutawassitoh. Najis mughaladoh nyaeta najis gogog sareng najis bagong. Janten najis mughaladoh atanapi turunanna kicik. Biasa sok ayeuna mah naudzubillah nya sok ditatangkeun kumaha di janten angonan. Tah ieu teh najis mughaladoh urang kedah terang. Najis mughaladoh najis anu abot nyaeta kalbun sareng bagong nya sareng turunanna. Atanapi perpaduan antawis kalbun sareng hinjir. Wal mukhafafah kaduana najis mukhafafah nya hampang nyaeta baulu sabi najis murang kalih cipapang murang kalih anu masih kene alit kene anu teu acan tuang leueut anging eta murang kalih teh nyaeta enen ka mamahna ka ibuna enen hungkul kitu. Sareng teu acan sampurna yuswana kana 2 tahun. Sareng katiluna eta ieu nu muwassitoh nyaeta sairun najasati najis anu satinggal sakantuna tina mughaladoh sareng mukhafafah di lajeng. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun cara ngabersihkeun najis. Al mughaladatu ari najis mughaladoh eta tathuru suci atanapi bersih najis mughaladoh teh bisab'i ghusalatin kalawan 7 kumbahan ba'da izalati ainiha sabada miceun ainna atanapi zatna eta najis. Ihdahuna ari salah sawiosna biturobin nyaeta dicampuran ku taneuh. Wa mukhafafatu sareng ari najis mukhafafah eta tathuru suci atanapi bersih najis mukhafafah birosil ma'i ku nyepretkeun cai atanapi ku nyeretan cai alaiha kana eta najis mukhafafah ma'a golabati sarta ngalindih wa ijalati ainiha sareng miceun aina atanapi zatna eta najis. Wa mutawassitatu ari najis mutawassitoh eta tanqosimu narima kabagi najis mutawassitoh ala qismaini kana 2 bagian. Ainiyati kahijina najis mutawassitoh anu bangsa ain zat wa hukmiyati kaduana najis mutawassitoh anu bangsa hukum. Al ainiyatu ari najis mutawassitoh bangsa ain alati nyaeta laha anu tetep kana eta najis teh launun nyaeta rupana warihun sareng ambeuna wa ta'mun sareng rasana. Pala buda maka teu meunang hanteu min ijalati launiha kana miceun eta najis rupana
karena micin rupana najis, warihiha sareng micin ambeuna eta najis, wa ta'miha sareng micin rasana. Wal hukmiyatu sareng najis mutawassito anu bangsa hukum alati nyaeta najis lalauna teu aya rupa walariha teu aya ambeu wala ta'ma teu aya rasa. Tah yakpika maka cekap anjeun jaryul mai ngucurkeun cai alaiha kana eta najis. Tah Paslun ari hiji pasal matelakeun cara ngabersihkeun najis al mughaladatu kahijina najis mughaladah tathuru bersihna najis mughaladah bisa migos salatin kalayan 7 kumahan sabada meresihkeun aina bada ijalati ainiha ihdahuna salah sawiosna nganggota taneuh tina 7 cai tanapi 7 wasuhan teh salah sawiosna dicampuran ku taneuh. Nah bade nu kahiji nu kadua tanapi nu terakhir mangga wae saur sapalihna nyebatkeun tiasa di mana bae. Tiasa nu kahiji tanapi pertengahan tanapi nu terakhir janten di wasuhna di mana kakeunaan acuk urang kakeunaan najis mughaladah maka tiasa diwasuhna ku 7 kali wasuhan salah sawiosna kedah dicampuran ku taneuh. Sapatos kitu. Anu kaduana najis mukhafafah di dieu teh tiasa dibersihkeun ku ngucurkeun cai kana eta najis mukhafafah. Satangalin di sareng miceuna eta datna najis mukhafafah. Anu salajengna wa mutawassitatu najis mutawassithah nyaeta najis anu sedeng ieu mah tan qasimu ala qismaini kabagi ka 2 bagian. Kahiji najis mutawassithah anu bangsa ainiyah zat wa hukmiyatu sareng kaduana najis mutawassithah anu bangsa hukmiyah. Tah najis ainiyah nu kumaha nyaeta alati laha launun warihun wa ta'mun nyaeta anu aya rupana aya ambeuna aya rasana. Pala buda min ijalati launiha warihiha wa ta'miha maka teu meunang henteu janten kedah dipiceun rupana dipiceun ambeuna dipiceun rasana. Upami salah sawios rupa rasa sareng ambeu ieu teu kapiceun maka tetep eta tempat nu kakeunaan ku najis mutawassithah ainiyah eta tetep disebatkeun najis. Upami tiluanana diilangkeun maka bersih eta najis mutawassithah anu bangsa ainiyah. Sapertos urang getih, arak, mazi, wadi, muntah, nanah sapertos kitu. Anu kadua najis mutawassithah anu bangsa hukum. Anu bangsa hukum nyaeta alati lalauna walariha wala ta'ma. Teu aya rupa daya ambeu nah bau nah ambeuna haseum wala ta'ma teu aya rasa nah pangset nah haseum nah kumaha yakpi kajar yul mai maka cekap anjeun teh nyaeta nyepretkeun dicepretkeun alaiha kana eta najis. Tah eta nya bagian najis aya 3 kahiji najis mughaladah najis abot anu kadua najis mukhafafah ringan anu katilu najis mutawassithah najis sedang. Najis mutawassithah kabagi 2 bagian kahiji najis mutawassithah ainiyah kadua najis mutawassithah hukmiyah. Sakitu panginten dina waktu anu ayeuna urang belajar ngaos kitab Sapinah kitab dasar mudah-mudahan manfaat khususna kanggo sim kuring umumna kanggo sadayana bilih aya kalepatan mangga koreksi. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.